alhamdulillah ayeuna hidup duaan para tosah jantan suami istri, ayeuna hidup duaan bade ngambah sagara rumah tangga, bade ngambah kahirupan anu anyar bager sadeu acan hidup duaan ngalengkah anu langkung tebih deui pintar ayeuna waktosna hidup geranya leueuh dina pangkonan ibu hidup bager nyohonkeun dihapunten nyohonkeun we dina ridhona ti aranjeunna bismillahirrahmanirrahim. Mamah ya abdi anu kantosnya heurinan rahim mamah anu ngararepot sareng nyesahkeun wae ka mamah dugi ka waktos ayeuna hatur nuhun mah parantos ngalahirkeun abdi ngadidik abdi ku kadeudeuh sareng kanyaah mamah anu sakitu ageuna kanggo diri abdi nanging hapunten abdi mah dugi ka waktos ieu abdi teu acan tiasa ngulangkeun kaasih ngulangkeun kanyaah ka mamah mung Allah anu tiasa ngabales sadayana mah danget ieu abdi tos kaduh pendamping hidup nyohonkeun widi sareng pidoana hati mamah mudah-mudahan rumah tangga abdi salawasna aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirangkul dipeluk mamahna pintar dedeh teuing anak yang bager sok sanajan ku hidup teu dipentak mamah geus leuwih ti heula ka hampura ka hidup mamah ikhlas lahir batin geus kasih jeung didoakeun pisan ku mamah bager mudah-mudahan hidup duaan sing pinanggih jeung kabagjan lahir sareng batin dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa anu sae ti mamah salawasna nyarakan hidup duaan bager cekap bager geus kasih ya pinter mangga sungkem tiasa ngalih ka ibu hidup anu enggal bager nyohonkeun widina ridhona ti aranjeunna bager sungkem dina pangkonan aranjeunna geus kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah langkung ti payun hapunten abdi ayeuna abdi tos janten putra putri mamah mugi mamah kersan nampi sareng tiasa ngabimbing abdi ka jalan anu dipikaridho ku Gusti. Anak yang bager ku mamah dihampura pisan geus kasih ti luhur sausap rambut ti handap sahipas dampal ihap anak yang ku mamah morak disaha-saha hayu urang hirup babarengan pamugi Gusti Nu Maha Suci nang tayungan kana maksad urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dirangkul deui mamahna pinter mangga bager hidup ayeuna ngahaturkeun nuhun ka aranjeunna hidup duaan tos ditampi diangkat ku aranjeunna sebagai putra putri aranjeunna bager kadeudeuh kanyaah aranjeunna ka hidup duaan sami teu dibenten-benten sareng putra putri aranjeunna anu sanes. Doa anu sae ti aranjeunna salawasna nyarengan dina setiap langkah-langkah hidup menuju rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan anu pinuh ku kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap bager ya cekap bager mangga ibu tiasa linggih di ka kursi anu tadi salajengna bapak mangga tiasa linggih di kursi anu tengah pamasihan. Doa anu saena kakak putra putri oge mantu bapak mangga sukem nakarama sewang heula bentar mangga bager sukem dina pangkonan aranjeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Pak ya abdi putra putri apa saja sumuju dina pangkonan apa dina sadaya kalapana rumo sakit kadang kawis tetumuk kanu cantan rama sakmi ngarahetkeun manah salira hapunten sakali deui Pak sareng hatur nuhun salami ieu apa parantos ngatik ngadidik abdi dugi kanganterkeun abdi ka gerbang pernikahan ieu. Doa anu teu oleh disuhun ku abdi ti apa ka rumah tanggi abdi mugia rumah tanggi abdi sing salawasna aya dina barokah turidana Allah subhanahu wa ta'ala. Dirangkul apana pinter dipeluk apana ngegelis mangga alhamdulillah mangga bapak pasikeun doa anu saena ti bapak kanggo putra putri bapak anu alhamdulillah ayeuna parantos janten suami istri mudah-mudahan rumah tangga aranjeunna sing salawasna aya dina kabarokahan aya dina kabagjaan aya dina ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya cekap pinter mangga sukem nangalih karena hidup anu enggal mangga bager
suka ayeuna dina pangkonan ramah hidup anak kaljuhankan widina ridona. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi nada pangapunten ayeuna atas catatan putra putri Bapak pituin tekanging disangsah aku Bapak bimbing abdi dina ngabina rumah tangga diajarkeun abdi dina ngadidik putra putri abdi kapayun tahilap doana Pak mudah-mudahan rumah tangga abdi salamina aya dina padang tayangan Allah Subhanahu wa taala. Mangga dirangkul dipeluk deui apa anak pinter ya bager ngahatur nuhun oge hidup ka aranjeuna ayeuna hidup dua tos ditampi diangkat ku aranjeuna sebagai putra putri aranjeuna insyaallah. Doa-doa anu sae di aranjeuna salawasna nyarengan hidup duaan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga bager sungkem dina pangkonan cara hidup aa dia neng sungkem dina pangkonan aa hapunten tina sadaya kalepatan neng ridho neng ikhlas jantan istri aa ayeuna atas jantan panutan neng imam kanggo neng mangga bimbing neng ku aa sabar neng biasa jantan istri anu salehah biasa jantan ibu anu bijak kakak putra putri urang kapayun sareng mudah-mudahan rumah tangga urang salawasna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Gelis istri aa anu ku adi pika cinta anu ku adi pika nyaah hatur nuhun tos ridho tur ikhlas jantan istri aa hayu urang sasarengan ngawai rumah tangga urang silih pika dedeh silih pika nyaah mudah-mudahan urang biasa ngajalankeun rumah tangga anu sakumaha dicontohkeun ku Rasulullah anu sakumaha dicontohkeun ku ibu rama urang sareng mudah-mudahan urang biasa ngajalankeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dirangkul dipeluk anak nengna dipeluk alhamdulillahirabbil alamin. Bager mudah-mudahan hidup dua sing papendak sareng kabagjaan lahir batin dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap heula pinter masih di bawah sayang masih di bawah aa cepengan pundak neng ucapkan bismillahirrahmanirrahim terus disusun ke neng na aa mangga bismillahirrahmanirrahim nengna nanggak pinter dangah nengna dangah bismillahirrahmanirrahim aa sun ada munggaran oke satrasna pinter insyaallah halal jantan ibadah kanggo hidup duaan pinternya cekap neng gelis mangga calik di samping aa iya alhamdulillah Rapina cekap sakit itu pangitan acara adat sawer panganten oge acara sungkeman